Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Orang diajar bahasa Sunda sasarangan yuk. Kumaha damang? Mudah-mudahan sadayana sarehatnya. Minggu-minggu kamari ku ibu parantos dipaparin materi ngeunaan carpon. Tos ngatos teu acan? Ngartosnya insyaallah. Nah, ngeunaan carpon ieu ayeuna urang diajar kumaha carana nulis carpon, nulis carita pondok. Nah, kamari mah urang ngeunaan mikawano carpona, ayeuna mah urang diajar kumaha cara nulis carpona. Nah, sakumaha kauningaku urang sadayana, carpon teh mangrupa carita rekaan dina wangun fiksi. Carpon teh mangrupa carita rekaan dina wangun lancaran atanapi prosa. Nah, prosana tangtos prosa fiksi. Hartosna carpon mah mangrupakeun carita rekaan si pangarangna. Jadi sanes nya kajadian gitunya, sanes cerita nyata. Memang tiasa bae ieu teh caritana kaalaman ku nu sanes gitunya. Tiasa bae jadi siga seolah-olah nyata gitunya pamibasa Indonesia nya mah. Memang tiasa bae eta teh mangrupa kajadian nyata atanapi pangalaman hiji jalmi gitunya, atanapi pangalaman anu pangarangna. Tapi eta mah dijadikeun mung saukur bahan hungkul gitu. Sok sanaos mangrupakeun carita rekaan tapi kawas nya nu kajadian kan nya carpon mah. Upama urang rek damel carpon kedah nya apal kana perkara anu rek dicaritakeun dina carpona. Aduh pabelit punten ya. Upami papalingpang antawis anu dicaritakeun sareng kanyataanana, tah eta mah biasana disebutna anakronisme. Tah ieu teh hal anu paling dipahing pisan dina ngadamel carpon. Janten upama hideup ngadamel carpon, kejadian sehari-hari anu lumrah lah gitu didamelna nya. Dina cara atau gaya nyaritakeun mah biasana aya dua gaya gitu nya. Aya gaya kuring atanapi sareng gaya manehna. Dina gaya kuring seolah-olah pengarang sorangan gitu anu jadi palakuna. Upama dina gaya manehna berarti pengarang eta nyaritakeun seolah-olah batur gitu anu ngalaman kejadianana atawa nu ngalakonankeun atawa nu ngalalakonkeun teh batur gitu. Jadi nyaritakeun batur. Nah, kumaha ibu cara ngadamel carpon teh? Upama urang bade ngadamel carpon supados teu ngatog teuing gitu nya. Tah, urang kedah emut kana unsur-unsur intrinsik teh. Atas terang kan unsur-unsur intrinsikna. Sumuhun urang kedah terang temana, terang palakuna, terang latarna atau settingna, galurna, amanatna sareng gaya. Tah, misalna hideup bade ngadamel hiji carpon, tangtoskeun heula temana. Naon tema carpon nu ku hideup rek didamel? Temana apa ngeunaan babaturan, ngeunaan politik misalnya, atanapi ngeunaan lingkungan, ngeunaan naon bae kedah ditangtoskeun temana. Anu kadua palakuna. Saha palakuna bade aya sabaraha urang dina caritana. Teras naon hubungan antara palaku gitu, palaku utama sareng palaku anu pendukungna. Teras kumaha watak-watakna gitu. Lajeng ku hideup ditangtoskeun deui kumaha latarna, di mana kajadianana, iraha waktuna, sapertos kitu. Teras upami tos ditangtoskeun, tangtoskeun oge galurna. Nyaeta kumaha jalan caritana, teras bade ngawitan ti mana gitu carita eta. Salajengna nyaeta tangtoskeun amanatna. Naon nu hayang ku hideup tepikeun kanu maca teh, amanat naon? Tah, amanat eta tiasa nembrak katingali dina tulisanana atanapi tiasa nyumput. Pokona mah aya amanat anu tiasa dicangking atawa dicandaku anu maca. Salajengna gaya nyarita teh anu tadi hideup bade gaya kuring atanapi gaya manehna. Bade nyaritakeun seolah-olah hideup anu ngalamanana atanapi nyaritakeun
manehna teh misalnya si saha gitu nya nyaritakeun batur gitu. Nah, upami hideup atos kenging tina unsur-unsur tadi kantun ku hideup damel kalimahna gitu. Pertama misalnya kalimahna bade naon gitu nya teras ku hideup di mekarkeun deui caritana supados nya henteu pendek teuing atanapi henteu ngayayai teuing. Sakitu kumaha ngartos cara ngadamel carita pondok. Nah tadinya pokoknya mah tangtoskeun heula unsur intrinsikna nembe gluyurkeun caritana. Kumargi hidup tos terang kumaha carana ngadamel carpon. Pancena nyaeta hidup ngadamel carpon. Temana bebas tapi tong hilap hidup damel heula rangkai karanganana nya supados henteu ngatog teh nya supados leres-leres eta teh carpon. Tulis dina kertas polio ku hidup di identitasan nyaeta jerengan hidup, kelas hidup, sekolah hidup. Dina kertas poliona teras di judulan nembe carita pondokna gitu. Upami hidup masih kene aya nu teu ngartos sumangga tiasa ditaroskeun dina kolom komentar. Oge tong hilap hidup kangge absen tuliskeun nami hidup, kelas hidup sareng jenengan sareng sakola hidupnya di kolom komentar. Tepang deui minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.